Bu, katalar Al-Quran. Katalar Al-Quran. Katalar Al-Quran. Al-Quran. Katalar. Lain ayat Quran, Al-Quran. Masya Allah. Tathiron, pembersihan. Nu paling inti kudu bersih daripada najis musyrik. Sabab innamal musyriku najasun. Musyrik teh najis, bahkan najis oge lebih daripada najis. Sabab naon? Dosa musyrik mah dosa nupang badag-badagna nu moal meunang hampura teh Gusti. Kira-kira berat apa henteu? Berat apa henteu? Ngan urang mah terkadang nyangka najis panggedena teh najis mugaladoh dares teu? Ari najis mugaladoh teh najis naon, Bu? Hah? Najis naon, Bu? Heuda aneh. Kurang tagog mah ari ka anjing gogog, ari ka nu boga anjingna. Terus gitu. Heuda aneh ari ka jelema mah anjing. Ari ka anjingna. Cik anu sabenerna anjing teh nu mana atuh? Hah? Hari anu mulia jelema disebutkeun. Hah? Tuh aya di dieu mah jelema ge nyebut gogog dah. Ya Allah, karaco kieu. Musyrik mah dosa nu pang badag-badagna nu moal meunang hampurati Gusti Allah. Bari musyrik mah Bu teu karasa. Bari musyrik mah teu karagap. Bari musyrik mah teu katempo ibarat sireum hideung aya dina aspal hideung bari poek mongkleng ningalina make kaca panon hid kaciri moal ngeunah henteu seubeuh henteu karagap henteu lamun ngadu muning ngadu mening lain muning mening lamun ngadu mening daripada dosa musyrik mending keneh dosa maling tapi kade lain meunang maling lamun ngadu mening maling mah karasa sebeuna jeung karagap tamah katom sedangkan musyrik mah teu karagap teu karasa jeung teu katom cik rugi mana dosa maling jeung dosa musyrik dosa maling dosa musyrik ngan kade lain meunang maling padahal teu karasa padahal teu karagap padahal teu katempo tapi dosa nu pang badag-badagna nu moal meunang hampura teh Gusti rugi apa henteu rugi apa henteu naon wae cenajang musyrik teh boga keyakinan kasalian teh Gusti contoh ibu gaduh caroge apa henteu gaduh caroge apa henteu osok tara ngomong ka caroge da urang mah lamun teu boga caroge mah moal hir aya nu kitu aya ranah henteu hirup teu eta ranah bogaan caroge henteu eta gini terus teu boga keyakinan kasalian teh Gusti itu teh hukumna dosa apa henteu dosa apa henteu ketika terjerumus kana musyrik maka keimanan orang hancur dengan sendirina rusak dengan sendirina kotor dengan sendirina kumaha carana supaya utuh deui supaya bersih deui supaya anyar deui jadidu imanakum bila la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ieu cenah tadi ngaji teh ka ibu-ibu da resepna oge aing mah ka ibu-ibu atuh hoream jeung bapak-bapak mah merang jeung sieun ku bapak-bapak mah sok geura urang buktikeun namun dipanggil coba ibu-ibu mah bu ngeunaheun ka coba bapak-bapak woi ngan kade bu tong ngarasa bangga jadi ibu-ibu nepikeun kawani gacor kanu jadi salaki aya nu gacor ka salaki teu aya nu gacor ka salaki nah betul tong wani-wani sabab naon sabab kacerdasan mah bakal eleh kulala tong aneh deui bapak lamun boga pamajikan gacor tong aneh lamun boga pamajikan bawel sabab naon sabab awewe mah biwirna
Ibu ge tong aneh si bapak cerdas. Sabab naon? Si bapak boga kaluwihan nyaeta sirahna do. Laras bu, laras gitu. Ngan orang buktikan kecerdasan si bapak. Kunaon ku bacaan Quran, busuk maca Quran tara, pasok maca Quran tara. Siap dibuktikan kecerdasan bapak? Siap dibuktikan? Siap. Ada montong eleh hanas dipuji siap. Orang ibu-ibu heula siap bu dites bu. Siap dites maca Quran. Sim kuring ketika liren teruskeun ku ibu-ibu. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih yaghfir lakum min dunubikum wa yuzirkum min adabin alim. Teruskan bu. Teruskan lain Allah. Kita teruskan ngadon Allah. Teruskan judulna oh. Taluk bu. Taluk. Buktikan si bapak cerdas. Buktikan. Siap dibuktikan. Ulah ngerakeun siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna saniyaka huwal abtar. Percaya? Siap dibuktikan sekali deui? Siap. Hah? Siap. Maka tong wani-wani bawel kanu jadi salah sabab salah kimat cer naon cerdas teh ngacer boh. Siap sekali deui arek bapak heula ibu-ibu heula deui lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yajib da'i Allah falaysa bimujizin fil ard wa laysa min duni awliya ulaika fi dhalalim mubin. Ibu babari padahal mah Shadaqallahul adzim. Siap bapak-bapak sekali deui? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mata ulah wani-wani ka bapak balik deui pendidikan pertama teh tina hitanan nu kahiji teh geus poho deui wae lah arek bieu hese inget babari poho ieu ngaji teh lain barho deui. Minta surah segala deh sahan bener beliin di dianya insyaallah. Naon nu kahiji teh bu? Pembersih. Kudu bersih tina naon? Tina najis. Naon nu paling utama? Musyrik. Naon disebutkan musyrik teh bu? Gaduh keyakinan kasalian teh Gusti tatkala itu tumiba kana diri urang sok sanajan urang teu sadar maka kewajiban urang jadidu imanakum bila la ilaha illallah. Weteuhkeun deui kaimanan urang, anyarkeun deui kaimanan urang. Kunaon ngaweteuhkeunana?
kunaon nganyarkeunana eueuh deui ngan ukur hiji-hijina la ilaha. Kira-kira jelas apa henteu? Jelas apa henteu? Sabab naon Bu? Sabab kalimah la ilaha illallah teh itu kunci surga. Hoyong ka surga Bu, hoyong ka surga Bu, hoyong maot ka surga hayang maot moal tulus. Kira-kira Bu? Hah? Kira jelas apa henteu? Jelas apa henteu? Bisa apa henteu? Henteu. Tadi oge jadi sal pohode. Masya Allah. Bahkan ketika orang geletuk dicabut nyawa santosna diadusan bade dicanaka masjid bade disolatan teras di masjid bade dicanaka pemakaman anu diiringina ku kalimah naon Bu? Kalimah naon? La ilaha. Maka sim kuring naros penting apa henteu kalimah la ilaha illallah? Penting apa henteu? Penting apa henteu? Sabab naon anu bakal ngasupkeun ka sawarga, nu bakal pangmukakeun pintu sawarga oge kalimah la ilaha. Saur Rasul faja'athu la ilaha illallah paputihat lahul abwabul jannah wa adkhalahul jannah. Ternyata amal kalimah thayyibah maka bakal pangmukakeun lawang surga jeung bakal diasupkeun kana jero sawar. Heuda teu cukup dibukakeun ungkul mah da moal ngeun naon. Cik dibukakeun ungkul ngeunah moal. Dibukakeun ungkul ngeunah moal. Hayang ngeunah kudu kumaha? Ka mana? Ka surga. Leres teu? Paja'athu la ilaha illallah paputihat lahul abwabul jannah wa adkhalahul. Tuh ternyata amal kalimah thayyibah supaya naon? Supaya dipangmukakeun pintu surga jeung diasupkeun kana jero sawar. Ngan kade la ilaha illallah teh lain ukur sebatas di lisan saja. Sabab lamun di lisan saja hungkul berarti urang kaasupkeun jalma anu ngabohongkeun ayat-ayat Gusti. Sim kuring bade naros mending ngabohongkeun mending ngabohong. Beda henteu? Mending ngabohongkeun mending ngabohong. Contoh, ibu meryogikeun artos 3 juta wawartos kanu janten caroge Pak. Mamah teh peryogi artos 3 juta jupang bilariankeun eta artos sing nurugikeun ka aya 3 juta. Der weh caroge urang teh milarian kenging 3 juta dugi ka urang dipasikeun ku caroge urang teh ngan 1 juta. Nah, ngabohong salaki urang meunang nangan ukur 1 juta. Hiji waktu eta sesa duit teh dituna dina calana dina pesak calana. Hiji waktu tarik diseusehan ku ibu calanana. Aya ngaganyel dina pesakna. Naon cik ibu teh dikodok ternyata. Du sabaraha? Aya eueuh. Hah? Tuh ngobrol lama aya teh heula. Aya 2 juta. Ciku kira-kira eta ibu mangih apa lain? Mangih apa lain? Ungah henteu? Hah? Kira-kira bakal ngamak ke salaki urang moal? Hah? Bakal ngamak bakal atoh? Kapan mangih duit? Hah? Sabab naon? Sok sanajan mangih duit dak kusabab salaki urang bohong pasti urang ke ngam. Padahal mangih duit, lamun mangih duit di jalan 5.000 atau teu ngamak moal ke salaki. Nah 5.000 jeung 2 juta gede mana? Aneh urang di 2 juta gede ada 5.000 atau ya Allah. Keheul ngamak kanu jadi salaki sabab salaki urang ngaboh ngan sakumaha keheulna sakumaha ngamekna
moal menta diserahkeun kanu jadi salah. Coba lamun salaki urang ngabohongkeun. Biasa sapopoe jeung urang teh ngan ukur ulin ka sawah. Hiji waktu masalaki urang nyare ka sawah ka urang kanu jadi bojona, mamah wayahna poe isuk mah ulah ka sawah heula sapoe wae mah. Urang naon era ieu aya uleman tinu jadi babaturan kanu hajatan. Sabab babaturan bapak kabehanana bakal araraya di dinya, urang itung-itung alumnian we. Derweh urang dibawa kudu jadi caroge urang nepikeun ka papangih jeung babaturan-babaturanana. Ceuk babaturanana nanya kanu jadi caroge urang, "Kang, eta cenah bojo teh ceuk caroge urang." Lain cik bakal kumaha urang? Bakal kumaha urang? Di samping ngamek datang ka imah bakal minta dicerai. Leres teu? Sabab eta mah ngabohong. Berarti mending ngabohong mending ngabohongkeun. Ya? Hartina leheung keneh ngabohong daripada ngabohong. Leres teu? Coba si bapak nyarios deui ka ibu, "Mamah, bapak teh nyaah pisan ka mamah. Bapak teh deudeuh pisan ka mamah. Bapak teh sayang pisan ka mamah. Ari pagawean mang bulan-bulan ukur ngagepengan kanyut." Cik bakal kumaha cik ibu? Hah? Bukti teh nyaahna. Bukti teh nyaahna. Bukti teh sayangna. Bukti teh deudeuhna. Sabab naon pujit urang dikosong. Atuh ngaran-ngaran dikosong 3 bulan modar atuh. Geus teu. Masa pagawean moto we jeung moko, moe tongong jeung moe korong. Aya nu kitu di dieu? Aya nu kitu di dieu? Mana jelemana? Masa ternyata cacak-cacak ngabohongkeun kanu jadi pamajikan ge terkadang dampak nama fatal, apalagi urang ngabohongkeun kana ayat-ayat Gusti. Sagala rupa oge urang teh make bismillah tapi hirup sakopoe henteu atas dasar bismillah. Aya nu kitu? Aya nu kitu? Bu, simkuring naros lamun urang bade ngaleueut cai sok bismillah heula tara. Misal urang teh bade ngaleueut cai ieu. Ciku kira-kira lamun teu bismillah ieu cai bakal seep moal. Sing kompak atuh Bu. Lamun ngaleueut cai ieu heug teu ngange bismillah bakal seep moal. Yo oge deh. Pintar Pak Ustaz. Pintar tah mah pintar lain cerdas. Pintar. Saep moal. Cari tanah mangkis dibuka we. Kan tadi ge duit duit mah. Saep moal. Wareg moal. Kan teu make bismillah. Hah? Seep jeung wareg nama pasti Bu. Sok sanajan teu ngaoskeun bismillah, tapi naha nu jadi pertanyaanana jeung kudu make bismillah. Ternyata ketika ditelusuri bisi urang terjerumus kana mus. So urang evaluasi bersama bismillah. Ari dina bismillah aya lapad Allah teu? Aya lapad Allah apa teu? Ari lapad Allah dimimitian ku huruf naon? 1 2 3 4 baca Allahu fungsi na oge Gusti. Leres teu? Piceun alifna tinggal lam ha baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik saha semesta langit Bu? Milik saha semesta bumi Bu? Ternyata geningan karek gableg mobil AA Pansa jeung ece nia ditamahan ku ibi nopa da asa anu ur. Aya nu kitu? Aya nu kitu? Padahal semesta langit milik saha? Semesta bumi milik saha? Leuheung boga mobil mah eta boga motor beat na nganyuk da asa anu ur.
Aya nu kitu. Aya nu kitu. Aya di dieu mah deui. Ya. Padahal semesta langit milik Gusti, semesta bumi milik Gusti. Oh, eta mah titipan ti Gusti Allah sing jadi fasilitas keur ngantekeun kana ridona Gusti. Piceun deui lamna, tinggal lam jeung baca. Lahul mulku walahul hamdu yuhyi usaha kerajaan karek jadi rete karek jadi rewe karek jadi kepala dosa. Hah? Da asana teh gagahna. Leres teu aya nu kitu geus aya deui wae. Padahal kerajaanna milik Gusti. Ieu diagung sorangan pangkat RT. Padahal pangkat mah butong boro-boro di hadapan Allah. Geletuk maut bade diadusan pangkat hilang dengan sendirinya. Mana buktina bade diadusan mah nu dipanggil lain RT na, lain RW na, lain ustadna tapi mai. Leres teu? Jabatan mendihareukeun manusia oge. Walahul hamdu nusaha sagala puji. Karek mantok haji disebutkeun Mang Haji da edan atuh. Aya nu kitu geus aya deui wae. Komplit di dieu mah. Masyaallah. Padahal sagala puji milik saha? Si eta lamun teh diurukan ku urang mah atuh, lamun teh dipapatahan ku urang mah atuh, da moal kitu hirupna teh. Padahal si eta ge nu ngomongna lamun eueuh Allah bakal kitu moal. Walahul hamdu. Sagala puji milik Allah. Yuhyi saha nu ngahirupan. Eta terkadang dina urang ka budak urang, sia teh lamun teh diurus ku aing mah geus mod. Aya nu kitu geus aya deui wae. Wa yumit saha nu ngamaotan. Nah geunan kamari mah ku corona. Terus teu. Ieu boa sagala rupa aktivitas kudu dimulai ku bismillah teh bisi urang terjerumus kana kamusyrikan tanpa disadari ku urang. Sabab maot oge kamari mah geus nyangka ka koron. Ari malaikat pangsiun kitu. Sabaraha gajih malaikat Bu? Lieureun meureunnya ku kamari mah. Masyaallah, geus salah polisan. Paingan berbagai aktivitas harus dimulai dengan bismil. Sabab naon? Sabab bisi milik Allah diakui ku urang, nu ngahirupan teh Allah diakui ku urang, raja teh Allah diakui ku urang, nu ngamaotan teh Allah tapi diakui ku urang. Maka berbagai aktivitas kudu dimulai ku bismil. Piceun lamna tinggal bacakeun Kul huwallahu Allah hiji, aturan Allah Al-Qur'an hiji anu 30 juz 114 surat 6.000 600 ayat nu dirangkum dina Al-Fatihah, tina Al-Fatihah dirangkum dina basmalah, tina basmalah dirangkum dina huruf ba aya 1 titik hartina jadikeun hamparan bumi ieu teh keur urang khususna ngan ukur ngabdikeun diri ka Gusti. Kudu di bawah naungan Gusti Allah. Kira-kira jelas apa teh Bu? Carana ngahiji, da ku ngahiji mah bungeuna tong borok-borok nu sarua, nu beda ge dihijikeun mah bakal ngeun. Sok buktikeun, ibu jeung bapak beda teu? Naon bedana? Hah? Beda nate si bapak boga daging leuwih, ibu boga daging kurang. Dijikeun ngeunah teu? Ngajak seuri. Ngeunah teu? Jujur. Yang ngeunah. Daging leuwih jeung daging kurang dijikeun ngeunah. Kecukup ngeunah hungkul Bu.
Jadi kekuatan sabab naon tina bapak hiji ibu hiji dihijikeun namahan budak jadi kekuatan teu sabaraha hiji budak kurang sabaraha hiji geunahna sok sanajan kan ibu mah pribahasa lamun tos ngalahirkeun gini sok jalujur aing mah teu sudi deui senang ngajuru teh naon nyeri itu teu osok gitu Bu. Nah, eta geus 40 poe mah danok heran deui atuh. Kada bohongan limperan ibu-ibu mah. Boga panyakit limper. Mata kudu minang di beja. Ngeun. Nah. Terus tuh. Bapak-bapak. Maka simkuring naros penting tengah hiji. Penting apa tengah hiji? Di mana ngahijina? Deui ngan ukur hiji-hijina dina kalimah nu hiji, mana kalimah nu hiji? La ilaha illallah. Barang deui la ilaha illallah. La mawjuda illallah. Ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah.